Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di Banabay ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Yaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajayaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Padaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana kasarkum anu mana kiwari manehna nuju ngagoler di jajalaneun teh alatan disiksa ku si Dodo katut si Didi. Eta hanca teh nya kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Kasugri kaum dangu mangsa alam harita beuki beurang bae. Langit bengras taya aling-aling panon poe moncorong panasna meuni moreret estuning mata kareudang bayeung yang kana awak. Dina kayaan kitu di belah tonggo aya saurang lalaki anu keur leumpang bari nanggung suluh kawasna maka karabalik ti leuweung. Ari eta lalaki tayalian ti oding batur salemburna Sarkum. Samalah kasebut batur ulina ti leutik sarata geus nyobat ti bubudak. Teu sakumaha lila. Lar oding ngaliwat ka pelebah pengkolan. Tapi barang ret ka sisi gawir. Puguh bae mending ngaranjug lantaran jelas sidik pisan nempo saurang jalma nu keur ngajoprak teu walakaya. Bajuna beureum ku getih. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Kening aya jelema anu ngagoler nah kunaon nya manehna teh. Oding leumpang nangarandeg tanggungan suluna gancang diecageun. Geus kitu buru-buru nyampeurkeun ka palebah jalma anu keur ngajoprak. Tapi barang gok sarta sidik kana rupa eta jalma oding reuwas hatakar kebek. Sarkum oding ngagero brek cingogo gigireun awak Sarkum anu teu walakaya. Ya Allah Gusti la ilaha illallah kunaon maneh teh kum? Ceuk oding bari ngarampaan awak Sarkum anu bajuna beureum ku getih. Ret kana pelebas sirahna katempo getih masih keneh ngaberbei mapai kana pipi. Sarkum, naon anu geus tumiba ieu teh? Ceuk oding bari teu eureun rumpu rampa kana awak Sarkum bangun anu samar pola. Gap kana dadana tetela masih kene keketegan malah katempo masih kene aya renghap napasna. Ningali kitu oding bungah lantaran tetela Sarkum masih hirup kene sarta aya tulunganeun. Alhamdulillah geuning hirup kene. Lamun kaya kieu masih Sarkum kudu gancang ditulungan. Sabab lamun teu bisi motak goreng balukarna, tapi kudu kumaha nulungana. Kalambur masih kene rada jauh. Jeung deui eueuh jalma sejen anu baris bisa dipentaan tulung. Oding ngomong sorangan bari rarat-reret ka tonggoh kalebak. Samalah harita bari tuluy gura-gero menta tulung sugan jeung sugan pareng aya jalma lian anu ngaliwat ka palebah dinya.
Tapi hanjakal kayaan didinya teh tuning sepi jempling eueuh jalma anu ngaliwat saurang-urang acan. Aduh, geuning meuni eueuh batur saurang-urang acan ieu teh. Kudu kumaha rigeus kieu nulungana? Oding ngahuleng sakedeung ret ka Sarkum anu harita geus teu empes-empes. Lamun kieu mah si Sarkum kudu gancang dibawa ti dieu. Wayah nasanajan berat ogekeun wae lah urang panggul ku aing. Tapi kumaha ari suluh? Tapi teu nanaon lah, sabab nulungan jalma nu cilaka mah leuwih penting tibatan suluh. Oding ngagerendeng ngomong sorangan geus kitu teu talangke. Harita keneh gap kana awak Sarkum terus ditaikeun kana tak-tak. Geus kitu regeyeng dipanggul ku sorangan. Sanajan karasa berat oding terus maksakeun ngeureuyeun leumpang. Sedengkeun Sarkum anu dipanggul namah jongjon bae ngalempreh da puguh keur teu inget di bumi alam. Nya saenggeus kurang leuwih setengah jam leumpang. Oding amprok jeung dua urang jalma anu balik ti kebon. Teu burung ningali kitu duanana oge rareuwaseun terus atuh padananya sarta ku Oding dijelaskeun sakumaha anu tadi kasaksian ku dirina. Tapi sok sanajan kitu ngeunaan kana sabab musabab nama Oding teu bisa nerangkeun da puguh sarua teu nyahona. Satuluyna mah harita di barantuan awak Sarkum terus dipayang ku tiluan sarta dijajabkeun nepi ka lembur. Nya teu kacatur di jalana akhirna anjog ka jero lembur. Gok amprok jeung baturna nu sejen. Puguh bae atuh sakur anu naringali mah teu burung kabeh ngarasa kaget. Nempo Sarkum anu harita pada mayang kutiluan samalah terus reang padananya. Kawan tu sararea harayang nyaho samalah kabeh oge batur salemburna kacida rareuwaseun nempo kayaan awak Sarkum anu baloboran ku getih. Tapi ku Oding harita ukur ditembalan saperluna lantaran capek geus leumpang anu kawilang jauh. Saja batik itu karunya ka Sarkum anu kudu sagancangna ditulungan. Sanggeus aya kana sawatara waktu Oding anjog kaburuan imah Sarkum. Kabeneran Nyi Sarah bojona harita keur diuk di tengah imah di baturan kumaana anu keur ngabulaeh nyeupah bari ngunjar. Ari barudak anu tilu keur arulin di pipireun imah di baturan ku titin bibina. Sanggeus aya di lawang panto, Oding ngagero ka Nyi Sarah sorana tarik mata kreuwas. Puguh bae Nyi Sarah jeung Maanah ngaranjug terus silih pelong bari ngadedengekeun kayaan di luar anu recok ku sora jalma. "Nyai! Nyi Sarah!" Oding gancang ngageruan ka Nyi Sarah sanggeus aya di lawang panto. "Saha?" ceuk Nyi Sarah nembalan ti jero imah. "Nyai, buru buka panto ieu Kang Oding." "Kang Oding?" ceuk Nyi Sarah anu aya di jero imah. Atena rada heran ngadenge Oding ngageruan teh. Tapi geuwat jung nangtung kebat murukana panto. Kolotrak reket brai panto muka. Terus ngelol tina lawang. Breh katempo di luar aya Oding harita keur mayang saurang jalma anu baloboran ku getih. Samalah didinya oge aya sababaraha urang tetanggana anu tadi amprok di jalan sarta terus naruturkeun. "Aya naon Kang Oding? Jeung deui eta saha anu dipayang?" ceuk Nyi Sarah tumanya ka Oding. Ari panon mencerong ka jalma nu keur dipayang. Sapada hari taja jantung naratug teu puguh rasa. Komo saenggeus sidik kana rupana mah puguh bae Nyi Sarah reuwas anu taya hinggana. Sarta sakedapan ukur olohok bari calangap. Asa teu percaya kana titingaliana. "Nyai, ieu Sarkum salaki Nyai kacilakaan," ceuk Oding bari melong ka Nyi Sarah anu keur olohok mata simeuteun. "Naon Kang Oding? Baru Kang Sarkum kacilakaan?" tanya Nyi Sarah bari melong. Sedengkeun awakna meni ngeleper. "Nya bener teu salah. Sarkum salaki Nyai kacilakaan." "Tapi naha bener eta teh Kang Sarkum?" Nyi Sarah tumanya deui kawas anu can yakin kana tetempoana. "Nya bener tapi tong gempeur.
Ayo urang bawa heula asup ka jero. Jawab Oding terus asup ka jero imah bari mayang Sarkum ku tiluan. Geus kitu sok digolerkeun dina samak anu geus ngagelar. Kang Sarkum, Kang, kunaon atuh akang teh? Nah jadi kieu Kang. Ceuk Nyi Sarah harita ngarontok kana awak salakina anu teu walakaya. Terus atuh digulang gaper di hujanan ku Cimata. Sedengkeun maanah anu ti tadi aya di jero imah barang ningali Sarkum anu baloboran ku getih, puguh meuneu ngaranjug. Ujang Sarkum kunaon hidup teh kunaon? Maanah ngagero ka Sarkum red atuh kana baju anu katempona beureum baloboran ku getih. Koak atuh ceurik da puguh reuwas anu taya hinggana. Jang Oding kunaon Sarkum anak emak teh Jang? Maanah tumanya bari ceurik rawah riwih da puguh reuwas jeung hariwang nempo kayan anu jadi anakna. Kitu deui Nyi Sarah teu bisa nahan Cimata terus bae ceurik ngabangingik bari ngagulang gaper awak salakina anu can eling. Kang Sarkum, kunaon atuh akang teh? Nyi Sarah ngarampan awak Sarkum bareng jeung kitu torojol titin ti lawang dapur dituturkeun ku barudak anu tilu. Nempo kayaan di jero imah anu geus loba jalma nya puguh reuwas. Komo deui barang red ka Sarkum lanceukna anu keur ngagoler, titin ngajerit. Nya puguh atuh alona anu tilu jadi rareuwaseun antukna jadi reang careurik nempo bapana anu ngalempreh teu walakaya. Kasugri kaum dangu. Kayaan di imah Sarkum jadi riweuh mata klieur lantaran gandeng ku sora anu careurik jeung kunu recok ngaromong. Untungna keur kitu teh aya saurang lalaki umurna aya kana 50 taun sarta terus sasaladak maju ka hareup. Anu taya liam ti Pak RT anu geus datang kadinya. Sabab tadi menang laporan ti tatanggana lamun Sarkum kacilakaan. Sarta teu miceunan deui waktu Pak RT langsung ngajugjug kadinya. Jadi kudaon jeung Sarkum teh? Kunaon? Tanya Pak RT ka Nyi Sarah anu keur ceurik bari ngagugulung salakina. Umawi duka abdi oge teu terang Pak RT. Mangga taroskeun ka Kang Oding margi anjeunna anu langkung terang mah. Walon Nyi Sarah bari ngareret ka Oding anu keur diukigireun Sarkum. Ari bajuna katempo burahay beureum lantaran tadi basa manggul awakna kacak celakan getih. Jeung Oding, cing sok naon anu tumiba ka Jang Sarkum teh? Nah mah jeung aya kajadian sarupa kieu. Pak RT langsung tumanya ka Oding bari neuteup ari anu sejena jep jarempe. Ya eta puguh abdi oge teu terang ari kana sabab nama Pak RT. Terang tos dina kayaan kitu we tadi teh. Nu mawi kieu pamengawitanna mah. Barabat Oding nyaritakeun kajadian tadi waktu manehna keur leumpang balik ngalasuluh ti leuweung. Sakabehna ditetek eueuh anu disumput salindungkeun. Sabab ngarah kanyahoan kunu sakabeh anu araya di dinya. Tah kitu Bae RT lalakona teh. Ari kana sabab nama abdi oge teu terang lantaran medakan Sarkum teh parantos dina kayaan anu sarupi kieu. Oding mungkas sakabeh caritana. Pak RT jeung anu sejena ungut-ungutan. Oh jadi kitu nya lalakona teh. Jadi eueuh anu nyaksian kana kajadianna. Nya kitu Pak RT. Tapi geus we lah. Pasolan eta mah teu kudu waka dipikiran ayeuna. Sabab anu penting nama urang kudu ngaheulakeun nulungan Jang Sarkum anu cilaka. Lantaran katinggalina mah parna ieu teh. Ceuk Pak RT terus ngarampas Sarkum anu keur ngalempreh. Leres Pak RT Kang Sarkum kena enggal ditulungan.
Margi abdi melangsung inggis anu jadi salaki teka tulungan. Ceuk Nyi Sarah bari ceuri katena kacida hariwang kana kayaan salakina. Sabar Nyai teu kudu gempeur. Yang Sarkum tangtu bakal ditulungan ku sararea oge. Teu kudu hariwang, cing teger jeung cing sabar. Karunya ka barudak tuh geuning menireang careurik. Pak RT ngareret ka barudak anu keur careurik mata kuatir. Nuhun atuh Pak RT abdi marumaos teu gaduh katiasa. Mangga ayeuna nyanggakeun ka Pak RT nya kedah kumaha carana ngalandongan Kang Sarkum sangkan damang deui cara sasari. Kawasna eueuh deui cara ieu mah. Salain ti kudu dibawa ka rumah sakit atawa ka puskesmas sangkan diubaran ku dokter anu geus ahlina. Tapi lamun ka puskesmas mah sigana moal bisa. Sabab geus tutup poyak kieu mah da geus beurang atuh ieu teh. Ya lamun kitu mah hayu we atuh Pak RT. Urang langsung bawa ke rumah sakit. Sawios lah ku abdi direncangan ka ditu mah. Kitu ceuk Oding manehna satuju kana caritan Pak RT. Lamun Sarkum dibawa ke rumah sakit. Da puguh tatuna kudu gancang diubaran. Tapi kudu kana naon atuh dibawana jang. Piraku kudu digotong mah da sidik jauh atuh ke rumah sakit teh. Wah gampang Pak RT. Kumaha lamun urang nambut mobil we atuh ka Pakubu. Nyesugan bae anjeunna nuju aya. Jeung nadai urang sakalian ngalaporkeun ieu kajadian sangkan kancang kajahoan. Ya heuh atuh Jang Oding kitu oge kuring satuju. Tapi saha anu rek indit mere laporan ka Pakubuna? Pak RT tumanya kanu sakuraraya di dinya. Keur kitu celeungkeung si Ojai ngawalon anu ti tadi memang geus aya di dinya. Da puguh geus narima bejana. Sawios ku abdi we Pak RT ka ditu mah. Ngarah gancang lah. Ceuk si Ojai bari jung nangtung sarata rek ngaleos. Sok atuh ka ditu buru-buru Jang Ojai. Oh matong laledanya. Mangga Pak RT. Sanggeus ngomong kitu leos si Ojai indit rurusuhan ngajugjug ka imah Pakubu. Rek nginjel mobil bari sakalian rek mere laporan. Sareta teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Kabeneran Pakubu teh keur aya nya terus bae si Ojai nepikeun maksudna anu rek nginjel mobil keur mawa Sarkum ka rumah sakit. Malah sakalian mere laporan anu bieu kajadian nurutkeun beja ti Oding. Menang laporan ti si Ojai kitu puguh bae Pakubu reuwas sarata teu hararese. Harita kene gancang mere parentah ka supirna sangkan ngajajabkeun Sarkum ka rumah sakit. Samalah teu poho mahanan duit keur nambahan biayana. Gancangna carita. Harita kene Sarkum dibarawa ka rumah sakit dibarengan ku Nyi Sarah, Pak RT jeung Oding anu harita mah geus disalin baju. Sadatangna ka rumah sakit, terus bae Sarkum dipariksa ku dokter. Tatuna gancang dipariksa kalayan apik jeung taliti. Satuluyna diubaran sakumaha mistina. Tete lah tatu dina sirahna anu tidak gortea kana batu kawilang parana. Samalah tatuna jero. Nya terus harita dikaput menang sababaraha jahitan. Terus dibengker ku perban. Samalah tatu anu aya dina sukuna oge harita diubaran. Nya saenggeus aya sawatara waktu. Sagala rupana geus rengse. Sarkum geus diubaran tapi nepi ka harita can kene sadar. Nyi Sarah, Pak RT jeung Oding tiluana harita sabar nungguan. Kira wanci samemeh magrib. Akhirna Sarkum sadar tina kapiuhana. Terus rarat-reret bangun bingung sarta ngajenghok kaget. Lantaran manehna beut aya di dinya. Tapi teu waka bisa loba tatanya lantaran ku dokter harita teh dicarek sangkan ulah waka loba ngomong jeung gerak. Tapi sanajan kitu Sarkum geus inget deui kana sakabeh kajadian anu karandapan ku dirina. Nya puguh bae atuh Sarkum hatena nalangsa. Lantaran duit keur mayar hutang ayeuna lapur dibawa ku jalma anu ngarampog ka manehna.
Peuting eta wayahna Sarkum kudu daek dirawat di rumah sakit da pugorek menta balik oge teu dibere idin ku dokter anu mariksana. Nyi Sarah nungguan salakina kalayan sabar. Sedengkeun Pak RT jeung Oding mah terus baralik bareng jeung supir. Kawan teu boga kaperluan anu sejena. Heuleut 5 poe ti harita. Sarkum geus meunang balik samalah geus dibere ubar ku dokter anu mariksana. Tapi dina waktu 3 poe Sarkum diwawadianan kudu kontrol deui ka rumah sakit. Anu satuluyna Sarkum poe eta dibarawa balik ka imahna. Kaayaanna geus mending tapi can cager pisan. Samalah satadina ku dokter oge ulah waka balik. Tapi Sarkum keukeuh maksada puguh berat ku biayana. Nya akhirna mah dokter teh ngidina lantaran ngarti kana kaayaanna. Gancangna carita, urang kocapkeun peutingna harita teh wan Cibada Isa. Sarkum keur ngagoler di tengah imah. Sakapeung sok kadenge humaruru ngarasakeun kanyeri dina sirahna. Nyi Sarah anu jadi bojona kalayan sabar nungguan gigireun. Sedengkeun barudak mah anu 3 harita geus sarare di kamar, dipepende kuma anah ninina. Bareng jeung kitu guru tak harita aya anu daratang. Taya liam ti Pak RT, Oding jeung si Ojai. Anu ngahaja daratang sabab geus ngadenge beja lamun Sarkum geus balik ti rumah sakit. Harita kene Pak RT arasup ka jero. Terus gukek dariuk ngariung puguh bae Nyi Sarah Bunga kadatangan ku Pak RT jeung baturna. Samalah karasa regreg hatena. Yai, kumaha gayaan jang Sarkum teh mending? Pak RT langsung tumanya bari melong ka Nyi Sarah. Ya mending Pak RT, tapi kitu we can mending pisan kayaan teh. Oh, jadi can mending pisan ya? Ya eta teu acan. Nah, atuh ari can mending pisan mah geus dibawa balik. Ah, nu mawi atuh da abot ku biayana. Tapi dak ku dokter oge tos diwidian. Mung bae kedah kontrol 3 dinten sakali saurna teh. Walon Nyi Sarah bari ngareret ka salakina anu keur ngagoler. Keur kitu brai Sarkum beunta panonna rutret kanu araya di dinya. Jang Sarkum, kumaha kayaan ujang teh? Nah geus aya mendingna? Pak RT tumanya ka jenisna lantaran hayang nyaho kana kayaan anu sabenerna. Aduh, mending Pak RT. Tapi ari sirah mah masih nyeri keneh nyanyautan. Sarta lieur ieu teh tinggalian oge asa kurang jelas. Sarkum ngawalon bari muringis panonna gular giler kanu tiluan. Teu nya pasti we atuh kum nyeri mah. Lantaran tatuan waya dina sirah teh kawilang lumayan parna. Samalah cek dokter oge apan lamun teu buru-buru diubaran mah bisa-bisa matak bahaya. Lantaran getih terus ngaberbai teu daek saat harita teh. Ceuk Oding milu nimbrung bari melong ka sobatna anu keur ngalempreh. Ya wayahna we kudu sabar jang Sarkum. Ayeuna ujang keur pareng dibere cocoba ku nu maha kawasa. Tapi nya muga-muga we teu cager deui sarta ulah poho ubarna kudu diinum. Engke lamun geus liwat 3 poe wayahna kudu indit deui ka rumah sakit. Kitu pan ceuk dokter teh. Nya kitu Pak RT. Kum teu kudu hariwang. Engke lamun waktuna kontrol ka rumah sakit, keun kukuring di baturan. Sabab karunya ari ukur ngadalkeun Nyi Sarah sorangan mah. Da bogo pangawak awewe heureut lengka. Tah syukur atuh jang Oding ari daek nganteur mah. Kuring bunga jeung regreg. Jang Sarkum. Nah kumaha mimitina eta teh make jeung aya kajadian anu sarupa kieu? Cing inget atawa henteu?
Pampura kuring teh tumanya lantaran hayang nyaho. Ceuk Pak RT nya susuganan bae Sarkum inget kana kajadian anu tumiba. Nya Kang, lamun kuat macing sok caritakeun. Kunaon Kang teh make jeung bisa kieu? Naon anu geus karandapan? Si Ojai anu ti tadi ngabandungan milu nimbrung. Adenge pananya sarupa kitu ti Pak RT jeung si Ojai. Sarkum rumenghap narik napas jero. Tapi harita can ngawalon. Bareng jeung kitu torojol Titin nyamperkeun bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Sok ditunda dina luhur samak geus kitu gek diuk milu ngariung. Kang, kumaha geus ingat atawa henteu? Nah kunaon akang teh labuh atawa kumaha? Terus terang uing teh panasaran hayang nyaho. Si Ojai tumanya deui bangun teu sabar. Ah henteu akang mah teu labuh. Tapi kieu lalakonna teh. Barabat Sarkum nyaritakeun kajadian anu karandapan ku dirina dina mangsa genep poe anu katukang. Basa harita teh balik ti pasar geus ngajual domba ka Bajamil. Sakabena oge ditetek eueuh anu kaliwat sarta dibarandungan ku nu sakur araya di dinya kalayan tenget tur daria. Tah kitu anu kaalaman ku kuring teh anu inget mah. Satuluyna kuring teu nyaho deui kana nanaon. Sabab inget-inget teh pas geus di rumah sakit sarta ditungguan ku pamajikan. Ceuk Sarkum sanggeus rengse medarkeun caritana. Ditungtungan ku muringis da puguh keur ngarasakeun kanyeri dina sirahna. Anu karasanya nyawutan jeung pating jaradud teu puguh rasakeuneun. Jadi lamun kitu mah atuh akang teh dirampok. Beu aya kuteng teuing ngeun nya eta manusa. Duitna dipaling anu bogana ditandasa. Nya antelenges sarta teu boga ras-rasan. Lamun seuk panggih jeung uing, moal teu dicacag eta mangkluk teh. Menikah cida pisan. Ceuk si Ojai nepi ka ti kekereket ambek ka jalma nu geus nandasa ka Sarkum nepi ka teu walakaya. Ari Pak RT jeung Oding duanana ngogodeg sabab asa kakara harita aya kajadian anu sarupa kitu. Komo deui kajadianna dina kayaan beurang. Bener eta dua jalma teh telenges taya pisan ras-rasan. Tapi kira-kira najang Sarkum apal atawa henteu ka maranehna? Puguh oge henteu abdi mah Pak RT. Lantaran asa kakara panggih harita jeung maranehna teh. Tapi sanajan kitu kuring moal poho kana rupa tur dadegana. Samalah lamun geus cagerek di teangan pikeun ngayakeun balitungan. Kuring nyeri hate lantaran duit keur mayar hutang lapur. Ari dedegana juga kumaha maranehna teh kum? Jing inget atawa henteu? Tanya Oding milu nimbrung manehna oge sarua ngagremet ambek sarta hayang bisa manggihan ka eta dua jalma anu geus ngarampog ka sobatna. Ari dedegana mah duanana oge jarangkung badag. Rupana sarimbag, ari kumis ngajeredig hidung jiga hileud. Kawasna mah kembar eta manusa teh. Sabab beungeutna sarua. Tapi anu saurang mah dina leungeunna anu kenca aya tatoan gambar orai keur celeungge. Tah kitu ciri-cirina teh. Lamun anu katingali ku kuring mah. Sarkum nerangkeun ciri-ciri jalma anu geus ngarampog ka manehna. Beu nah sahanya kira-kira maranehna teh. Kawasna mah asa can kungsi panggih jeung jelema anu ciri-cirina samodel kitu mah. Sabab di wewengkon urang mah eueuh ti baheula oge anu ciri-cirina kawas kitu. Tapi ieu kajadian teu bisa diantep. Urang kudu bisa maluruh naha manusa ti mana atuh maranehna teh. Tah lamun seuk engke kanyahoan diwarah geurasya ku aing mah. Sarta rek disetorkeun kanu berwajib ngeura diasupkeun ka bui. Ya lamun kitu mah urang paluruh we atuh isukan mah ka pasar Pak RT. Sugan jeung sugan maranehna aya di dinya. Sarta can ingkah ka tempat anu sejen. Jeung deui muga-muga urang pasar mah rapaleun. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.